Yang ulin para ranas kieu ieu teh. Ngadaweung duaan wae jeung budak detik. Nuan teh dedem nya sakulila ieu teh ulin ka mana? Jadi tumben-tumbenan eueuh ulin ka dieu sugan geuring nya. Rupa-rupa pisan nih mah kerja raper teh ditilang segala. Ona teh dede datang ngutruk aya naon ieu teh? Eta tadi keur balanja ka pasar ditilang polisi. Nah, make ditilang ku polisi, kan motor ka dede mah lengkap. Heeh, motor mah lengkap, surat lengkap. Jaket make, helm make, spion ayaan. Beda-beda merek tapi nah ditilang. Tih, nah make bisa kitu. Emang nu beda merek teh naon? Sepeda motor dede mah merek Honda. Terus Jaketnya Suzuki. Helm Yamaha. Tapi nah make ditilang. lieur araraneh atuh. Nya eta ararane. Tapi dede oge teh eleh geleng rek ditilang teh. Teh eleh geleng kumaha maksudna? Asa kurang paham. Maksudna teh eleh geleng teh pas rek manehna nulis diprotes we. Diprotes kumaha? Sing jelas atuh ngawangkongna. Pan manehna teh polisi, make baju polisi. Nah nulisna make pulpen anu pilot. Atuh teu bae da teu pira oge pulpen pilot. Yang itu bisa gitu. Kudu lah make pulpen polisi ulah make pulpen pilot. Hujir ieu mah teh aya wae.